Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina, anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangabdol-abdolna nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat kasadayana alam, sareng kakaluargina, sareng kasadayana sahabat, sareng kasadayana aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang kahormatan. Amma ba'du. Warga YouTube sadayana, ayeuna urang buka mankobah kahiji nyareoskeun nasabna Sayyid Abdul Qadir. Ari Sayyid Abdul Qadir teh nyaeta putrana Abi Soleh Janaki Dasti, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa At-Sani, putra Abdullah Sani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Mutsanna, putra Sayyidina Hasan, cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan yen nasabna Sayyid Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna, sehingga setengah ulama ngadamel tawasul ku Sayyid Abdul Qadir urama-ramana dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadan. Warga YouTube sadayana urang lajengkeun kana mankobah anu kadua nyaeta nyarioskeun dipedalkeunana Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ari dipedalkeunana di negara Jailan nyaeta hiji nagara bawahan Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Ramadan tahun 470 hiji Hijriah. Ari pupusna di negara Baghdad kaping 10 silih mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengian dipedalkeunana aya 5 karomah. Karomah nu kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Solih Musa Janaki ngimpen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabatna sareng ku imam-imam mujahidin sareng ku para aulia. Teras Kangjeng Nabi nimbalan karamana Sayyid Abdul Qadir dawuhanana, "Heh Abu Solih, maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki, eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah, jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian seperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian." Eta karomah nu kahiji. Karomah nu kadua, nabi-nabi oge sabadana Kangjeng Nabi pada ngabubungah karamana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia sareng sadayana wali-wali salian ti imam anu maksum eta di bawah putrana, sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna wali-wali, sareng sadayana wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna, anu henteu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana.
Warga YouTube sadayana karomah nu katilu henteu aya nu dipedalkeun dina wengian dipedalkeun Said Abdul Qodir di negara Jailan. Anging sadayana pameget. Ari seueurna 1100 jalmi sadayana jadi wali, sapaosna jadi pangiringna. Karomah nu kaopat Said Abdul Qodir tibarang dipedalkeun henteu kerseun nginang siang dina sasi Ramadan. Aya nginang sok dina waktos boboran karomah nu kalima dina walikatna Said Abdul Qodir katingali tapak dampal sampean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeuna bade tunggang kana burok dina wengian Mi'raj. Hadirin warga YouTube sadayana mankobah katilu nyarioskeun ngaosna Said Abdul Qodir. Saparantos anjeuna ageng lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur, ka alim-alim anu utami, didinya anjeuna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Sadayana guru anjeuna pada nyarioskeun kana calakanana. Ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali bin Akil sareng ti Abil Khotob Al-Kaludi sareng ti Abil Husain Muhammad Ibni Qadli. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tabrizi. Ari ngaos ilmu tarekat ti Syekh Abil Khair Muhammad bin Muslim bin Zirwati Ad-Dibas. Ari anggoan ku anggoan supyahna ku Qadli Abi Syaid Al-Mubarak. Anjeunna henteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung, sahingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan. Anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetep serta giat yen bade nyepeng sareng ngangkek kendali nafsu anjeuna. Hadirin warga YouTube sadayana mankobah kaopat nyarioskeun budi pekertina Said Abdul Qodir. Ari ahlakna Said Abdul Qodir tegesna kalajakna eta banget sieun ku Allah sehingga gampil pisan kaluar cisocana. Sareng diijabah doa-doana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caket kana kasayan. Berani sareng kukuh dina hak, bengis dina perkara mungkarot, tara bendu karena hawa nafsuna. Tara nulungan anu lain karena Allah, tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. Anjeuna kawaris ahlakna ahlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepna kawaris kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Benerna bener Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adilna adil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ilimna tegesna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kagagahanana sareng keberanianana Sayyidina Ali. Hadirin warga YouTube, sakitu pisan anu pisim abdi biasa kahaturkeun bersambung mungkinnya kana mankobah anu kalima nyaeta bade nyarioskeun anggoanana sareng katuanganana waktos nyantri. Sakitu wae pisim abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.